Bapak Coki. Iya, kau kan Bapak Coki. Bapak Caki. Seorang barista di sebuah kedai kopi terkenal di Tasikmalaya. sekali. Lokasinya daerah mana? Daerah Cipedes. Aduh, apa namanya? Now Aliansi. Kopi Now. Kopi Now. Tapi now tempatnya di now aliansi. Oh, Gitu. Seorang kapten iya teh ti barista. barista now iya kaptenna. Ini tuh bangke. Non Bekerja di- Iya ada dia. Oh, jam Benten. berdasarkan jam kita mah jam. Eta mah. Bapak Coki. Kumaha Bapak Caki Bapak. Sebenarnya saya kangge Pak Coki manya kuanya karak wawuh sebenarnya Ya. tepat pilih lah. Hanya kayaknya paling kena 2 minggu ya. 2 poin. Serius ya? Itu bulan-bulan ayeuna akhir-akhir bulan ayeuna lah. Sabulanan lah, Sabulanan ya. ya kawa jeung Pak Coki. Tapi saling follow. Saling follow we anyar-anyar. Mari. Jebaknya. Dijebak eta ge beda we. Beda. Di fallback da teu geunah gitu. Ya. Terus ya kamu ulang tahun, ulang tahun nih. Batur-batur jangan siapa lu kamu ya? Ieu mah diucapkeun spesial. Di repost orangnya. Kena geus di kayaknya. Penggemar cewek di Rindu Madinah. Aduh, bagaimana perkembangannya Pak Coki? Tadi bisa. Wah, Praktik kerjaannya ngebaturan ya. Tuh ayah konsumen datang. Bisa kuana PT. Kepencetan. Halo. Sama telepon halo-haloan. kepencet. Halo. Kumaha? Kamu kumaha nelpon? Oh. Asaan nelpon? Oh nya kepencet kan? Berarti diangkatnya ke hulu hadap. Iya. Halo. Itu tengah jawab si Bram. Si Bram tengah jawab. Jalanan berarti nya jalanan. Buka pencet. Mun. Tapi eta mah teu sabaraha sateacana dede terus pergerakan anak melesat. Oh, cik ningal cetanana. Terus foto bareng bos. Pokoknya nama yang tahu depan now aya Rindu Madinah. Tah aya awewe geulis. Paling kieu bukan Very skill ku Coki. Asal mula masuk ke now seperti apa Pak Coki? Justru teu sengaja Pak Cakil Pak. Nyasok. Dulu teh emang saya tuh emang sok mainnya ke gede-gede gitunya emang geus berkecimpung di kopi oge gitunya. Nah, emang hiji waktu mah emang keur teu gawe kan di puskesmas sungkul. Ulin lah ka dieu saya teh. Pas di dieu teh rame, beak bahan, beak minuman soda minyak gitu. Tit. Langsung diantar si Upi teh Bang anter cenah. Sensor soalnya. Kami market. Otomatis aja. Ayo cukup diatur lah ke minimarket di jalan. Bang gawe di mana ayeuna? Cek Upi teh. Tapi keur kosong, arek gawe di naon? Arek sok atuh isuk gawe siap geus kitu. Berarti teu make lamaran sama dia namanya. Henteu bukan dieu mah teu make lamaran. Tapi orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Bukan dia mah boga masa sendiri biasanya. Ya, bener. Terus agawaya model si Ayu mah bisa. Wah, Teka coret. Nah, rupa kayak ditayangkeun wajah Ayu. Tapi jeung Ayu mah kieu nya. Nya babaturan lah. Collab story. Collab story. Hina-hina nih. Lamun dina stand up mah roasting. Nah, Itu apa sayang enggak Ayu? lebih ka benci urang. Bibir saling menghina tapi hati mah beda. Tapi Ayu teh barista naon teh misalnya barista idol. Barista idol. Emang juara? Oh, juara pangeran saya tuh. Oh, juara. Juara. Oh, we orang bangga segitu nama ku si Ayu. Tapi udah meninggal air rame rame. Pengguna era sih. Anjing gitu ih. Emang tinggal Empuh. Aya di storykeun. Oh, na story sudah langsung. Tari numpuk ka dieu mah tega ari urang. Nya. Kitu tah. Kumaha di Pak. Naon. Anjir, ngurang. Berarti itu sengaja ya. Muhun terus Masuk ka naon tadi ya. Nyebut puskesmas emang basic napa Coki teh di kopi dari dulu dari kopi apa kumaha tah? karena kopi mah justru karena pergaulan. Tadi resep gaul di dunia kopi. Terus karena ya jeung orang-orang kopi nya berkecimpung di dunia kopi gitu. Terus jadinya teh urang teh
kepo nih ngannya. Hayang ngajaran dia ninyu sorangan teh kumaha. Diajaran mulai. Di mana awal kali ninyu eta? Mananya? Tangkal kopi, sana di tangkal kopi. Ngapo di tempat nama asa nu di Pergola apa nu di Garut. Pokoknya di dia tangkal kopi, di Cimulu gitu. Ya, berarti karena pergaulan karena kopi. Nah. Tapi berarti basic nanti studi nama Farmasi. Jauh-jauh teuing dina farmasi Kan kan biasa di puskesmas mah ngaracik obat. Kan Di dia. kedai mah ngaracik kopi. apoteker berarti apoteker di sana. Oh, Iya, sok nyuplai barudak. Paracetamol, mendriet, itu amoxicillin, campur kondom. malah itu kondom apoteker. Coba di Lima pemasok eta nih obat-obatannya model tadi amoxicillin, paracetamol. Berarti basic nama farmasi apoteker lah. farmasi. Nah bisa lebih karesep kena kopi pergaulannya tak Pergaulan eta justru memanfaatkan teh dingannya di mana pergaulan teh kudu bisa menghasilkan gitu. Ulah saukur ulin nongkrong nyakeun duit, tapi kudu bisa ulin nongkrong menang ilmu, menang duit. Nya bener. tapi lo baru kan eta titel kan kuliah Tapi kan ya ari geus rezekina tidinya mah kumaha deui meureunnya. Jadi lekeunna we daripada henteu Aman kalau tapi aman teu naon selama itu masih di jalur nu halal teu naon sok. bener berarti tapi tamat kuliah mah tamat Karena abi teu kuliah. berarti jurusan SMK SMK. di BK. Nya BPN. dia di BPE BPE. Nya gitu BPE. Nya sekolah. Tuh sabar poe gitu nya. Teuing. Tawaran abi di puskesmas teu ngalamar, Pak. Urang salula itu oke ulin ke puskesmas puskesmas beak obat diajakan we pakai puskesmas ki gawe Kenal. kosong isukan gawe Ayo di puskesmas Pak. Urang isu-isu kan gigireun teh puskesmas imah teh. Keur ngarokok kieu. putra daerah lah titipan Putra daerah. titipan Kepalana ya, kepala puskesmas ter. wow dah Enteu tadi nama apa eta kepalana. Nya. Terus damel tak can dok. Ulang. Bade damel Dokter atau mantri? Mana? dokter puskesmas ge dokter kepala nah Oh, kepalana di dia di lembur udah di Ku di orang mah kan. Cenah bade damel puskesmas mun bade tuh dokter. Nya sok atuh cenah lebet. Endingnya nah bisa nawaran gitu dokter apa di mana ya siga nama geus aya obrolan meureun jeung kolot saya. Ya siga nama Kerja lingkungan deket kan. lingkungan gigir usaha gangnya rampung we. berarti selang berapa lama tadi puskesmas 5 tahun saya di puskesmas. belum 5 tahun lumayan Gak mau kesini banget nah. Lain udah pergi kuyer nih. parendosan betul tapi terdengar kabar hembusan Nya. dikarenakan Pak Coki sudah tidak lagi kerja di puskesmas dan diputuskan oleh pacarnya gara-gara seperti itu. Apa gara-gara gawe di kopi diputuskan kabogoh. Padahal mah tak ada duit nanya tukang kopinya. Jadi kieu Pak, justru urang teh meunangkeun si eta teh sapagawean, sakantor baheula teh. Di puskesmas. Urang di bagian farmasi, mana bagian lab. Urang dihandap enak di luhur. Tapi mana tetap ada dirinya. Enteu enak geus pindah ke klinik. Ya untuk si dia. Lah ceurik atuh biasa. Assalamualaikum. Inung ngabieu gawean urang aduh. Tenang lah. Inti nama lah awe model gitu mah nya tidak semuanya pekerja puskesmas seperti itu Ya, benar. tapi majang si dia anu masih mandang kene masalah harta jeung pagawe Tapi teuing nya ieu mah jangan saha wae nya. salah wae jeung mah Salah wae. si dia pokokna mah siapapun itu ulah mandang pagawean jeung nanti duit atuh Beungeut atunya bener. wow kita maksudnya gitu
sanunya Nya. di kopi kan gawena jika nu teu sapira berarti gaji namanya Bener. Ayeuna mah tinggal dina tanggung jawab nanya. Tanggung jawab. Eta modal utama mah tetep. mulai utama Tua nih orang datang ke kolot lagi geus berupa tanggung jawab benernya. Betul sekali eta dan gitu. pisan. Iya. Jadi ulalah mandang-mandang pagawean Iya. sok we jalani dan milik mah nuturkeun meureun. Tah, eta pisan bacakil bener. Iya. Karena ketika orang ngomong gitu ke manehna geus teu asup. Karena manehna geus ka distrek otakna di dunia kopi eueuh duitan. Tapi hanya kah terjun ke dunia kopi sehingga Gitu. putus Oh, di- ente. 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 Justru orang menjadikan itu sebuah pengalaman. Ada. Bener tuh, ada. Halo. Edan. Tapi tetapnya ubara mah Awewe mah aku awewe Oh, deui. Indo Madinah. Untungna gawena di dieu. Coba di kedai kopi lain anu hareupna teh toko bangunan. Coba. Tukang angkat semen bener-bener di studio di skill. Ngecor pegawaian. Yang lagi apa di ngecor. Tapi ya tekniknya gelisan mana bakal juga enak gitu. Meskipun ada terjadi kakak Jadi yang baru masih PDKT gelisan Kemari, anu. asli. Oh, asli. Benar. Ampuran neng ngetanya pernah pernah kemarin. Cik ningali fotona tuh. Mama di dari kami. Iya. So, cik ningali so, bagi ngobrol we so. dihapus sareng aduh. Oh, ya aya IG-na. Kapal. Hayang apal heula. Nah, gitu. Ulah mandang harta jeung mandang duit soalnya ada rezeki yang bisa nuturkeun. Komo ieu soalnya pacok kita lain keur bobogohan erek kawin diputuskeun Nya. gara-gara pagawean. Geus jogok pisan gitu. Body Nya meureunnan aya nu leuwih alus meureunannya mata kitu oge. Allah teh geus Pangalusna pacok ieu pangalusna Allah teh geus nyiapkeun meureunnya mata kitu. Maksudna apa? Ieu meureunnya. Ieu suran tunangan. Oh, iya ini. alus itu. Jadi Kalau itu orang mah euy. kan lain nanya. Kan kata yang masih kan itu sih kan mah. Tapi Ya, ingat tapi apa masih ayam kan. tetep dah. Nah, ieu mah internet aja ya. Nya. Bola ieu setting kabur karet anjing so. Jadi infrared anjing. Coba lanjut. Intermediate. Pas kamari pan tanggal 3 teh geuningannya. Si Dede teh ulang tahun ya. Si Dede. Manehna teh beuneuran inget ulang tahun urang isuk teh tanggal 3. Nah, terus. Awe ala ka babaturanna teh. Teh si Abang isuk ulang tahun. Sok atuh ucapkeun sok ku teh urang kagok euy ditanya ku babaturanna teh kamu masih kene boga rasa hate leutik urang teu bisa dibobodo teh anak kene. Yang merenang orang ego itu ego, Benar, pada ego, tapi dah ayeuna mah kumaha deui nya geus we lah gitu. Jangan manyar gitu nya. Ah, Rindu Madinah. Ada. Nama rumah makan namanya Rindu Madinah. Tinggal ieu bukan apa. Pelayanan gelis sakar di skill kocoki. Kumaha mun boga terus naonnya jadi babaturan gitu nya, nambah-nambah kolega lah. Jadi orang tadinya niat nama angger we gitu. Manawi. Aya meureun. Mesti siap tapi. Oh, atos. Saling Atos. Maka tadi ka telepon ge panon atos. Oh, bisi di siap video wungkul. Berarti erek kawin ya erek kawinnya. Nya. Geus booking vendor, geus menentukeun tanggal. Oh. Masalah karena pagawean bisa nepi ka pegat. Padahal bisa diobrolkan lah kan gitu. Jadi bisa dimaafkannya sama dia salingkuh kan jeung pembunuhan mah geus wah kriminal Eta mah nya. Nya. Kitu mah da bisa. Tapi karena ada ucapan dia yang membuat orang anjir, geus urang mau bener untuk dituluykeun yang geus. Urang matak nu bener nama lain awewe nu butuh kepastian teh tapi lalaki nu butuh Ya. kepastian teh. Bener. Karena awewe mah dipilih tapi boga hak untuk menolak. Nya. Tah, Bener. jadi nu butuh kepastian teh nu milih, lain nu dipilih. Bener. Tah eta. Jadi nu butuh kepastian teh lalaki lain awewe. Bener. Tak mun aya awewe urang butuh kepastian nu kumaha heula kepastianana gitu. Paham. Lelaki memilih, wanita menolak. Tah. Jika wanita tidak ada yang memilih, rek nolak saha? Bener. Nolakkan panto. Anjing goblok karena anjing. Tah gitu jadi cekir pisan Ya, perih. dina farmasi pindah ke kopi. Eta barokahna mah loba ya pasti Loba. barokahna tapi salah sahijina mengorbankan perasaannya Ya, benar. nama dina
pagawean nu ayeuna teh ada yang dikorbankan salah satunya hubungan erek kawin aduh lain lain hari. heureuy ieu mah euy. Tapi da merenang Allah teh nunjukkeun geus we ti ayeuna daripada engke geus kawin. Ya, Positif nama kadinya we. Negatif nama merenang aing teh waduitan. Salah, balakku. Pokoknya mah Pak Coki pokoknya mah ayeuna mah lah geus we sabar lah mencari yang baru. Nah, kan perjalanan hidupnya. Tapi lewat teh pas eta. Sekelas Coki ya, sekelas Coki yang cool gitu tak? Iya. Urang nepi ka lewe mah teu sih nya, tapi nya lewe sih sapoe mah eta. Lewat sapoe. Nya, urang mah kieu cuy. Gara-gara cinta. Ketika aya lalaki anjing sia lewe digalin lalaki. Urang mah malikeun laki, sia lahir ka dunia lewe teu. Kabeh nu lahir ka dunia pasti lewe. Benar. Karena sebenarnya perasaan yang paling sensitif itu perasaan laki-laki. Karena dibungkus dengan casing yang brutal, pengen kelihatannya kuat. Jadi tidak mau digunakan untuk di depan umum. Gengsinya. Biasana mah sebagai laki-laki urang oge sarua. Di kamar mah. Pas tapi orang sapoe lah gitunya eta masa daun pisan mah ngahulungna urang 2 minggu. Tapi gawe tetap jalan kan? Gawe jalan nya eta pelampiasanana daripada kanu teu puguh kanu gawe gitu ditotalkeun gitu berarti. Oh, kanu gawe sugan teh kanu gawe awewe. Eta mah Berarti halus. Jadi kan biasanya man putus cinta kemarin kawin gitu mah Kasih buka hijab. maksudnya aja sih. Udah Maksudnya teh pelariannya kan karena negatif. Ya, biasa nama. Kadang-kadang jiwana terguncang psikisna kena hulang-hulang surah-surah sorangan katanya ada Geus nepi digawir we teman. Sok aja. Tah ulah kos harus juga Bapak Coki. Jadi pelampiasanna kana pagawean, kana hal positif kana karya. Iya bener. Nah, daripada ayeuna kanu teu puguh can puguh maneh lagi sedihan urang gitu nya. Maka geus we ayeuna mah luapkeun kanu bener-bener manfaatkeun urang. Sedih euy. Memperbaiki diri we namanya. Kayaknya bener menyesalkeun. Cakil jadi selebgram we. Abis jadi penyanyi dangdut. Tidak mungkin. Gitu. Bener. Penting tak salah sahiji berkah nate di kopi teh eta boga balat si Ayui. Ya. Jadi urang teh boga anjing urang sedih euy. Ayo mau sedih ke saya. Bapak saat berdoanya. Urang burayo. Berayu itu lain pada kumah kamu terlahir untuk dibully. Aturan Bapak Coki pokoknya nama ceritana mudah-mudahan sukses di dunia kopi segera mendapatkan pengganti yang lebih baik. Amin. Sehat selalu Bapak Coki. Siap. Mantap.